Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin hadduhu min salatihi at-ta'abu wan nasabu. Kam loba pisan min qaimin ti jalma nu ngalaksanakeun salat, hadduhu anu ari kauntunganana si jalma min salatihi tina salatna eta at-ta'abu kacape wan nasabu jeung nu jadi kapayahan. Ieu peringatan kedua ti junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalanjutkeun sakumaha hadis anu awal, bahwa dina hadis awal Kanjeng nganyatakeun bahwa salat seseorang apabila salatna tersebut sabada dilaksanakeun salat sama sakali teu bisa nyegah tina perbuatan fahsya jeung mungkar, maka pada kenyataan salat eta jalma teh adalah makin ngajauhkeun eta jalma ti Allah Subhanahu wa taala. Tainaoki dan hadis kedua Kanjeng nganyatakeun bahwa pada kenyataan jalma memang loba nu ngalaksanakeun nu jadi salat, tapi ternyata geningan kauntunganana keur eta jalma ngalaksanakeun salat teh hanya boga kacape, hanya boga kapayahan, tewujud nu jadi sawab sama sekali. Urang makin reuwas nguping ieu dauhan Kanjeng. Anu mana muradna ieu tina ieu dauhan teh nganyatakeun bahwa ayana salat anu ngajadikeun sabab tewujud sama sakali ganjaran teh adalah salatul ghafil, salatna jalma anu malaun. Naon nu jadi sabab? Sabab tojaiyah jeung maksud tujuan tina ibadah salat. Hakikat salat urang sering nguping tina sababaraha keterangan bahwa salat teh adalah munajat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun ngaran-ngaran munajat misti mikabutuh jalma kedah sadar kanu dimunajatkeunana. Sementara ieu jalma teh ngucap lisanna mah kana takbir, ngucap lisanna kana bacaan Fatihah, ngucap lisanna kana qiraatus surah, ngucap lisana kana tasbih tahmid, sementara atina goflah, maka teu bisa disebutkeun salat nu kitu adalah salat anu kagolongkeun ka anu munajat. Maka sakumaha janji simkuring kamari, simkuring insyaallah bade nguningakeun, bade ngajelaskeun tentang kedah kumaha dina nu janten pelaksanaan ibadah salat urang, supados salat urang teh lain hanya sakadar boga kacape, lain hanya sakadar boga kapayahan wungkul. Maka dauh musannif di dieu, Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tafsilima ayana ieu bab buat mertelakeun rincian perkara yang bagi anu perlu naon ayahduro yen hadir naon perkara pil qalbi dina hate.
inda kulli ruknin nalika saban-saban pirang-pirang rukun wasaratin jeung pirang-pirang syarat min a'malis sholati tina pirang-pirang pagawean salat. Di dieu ki musonib bade nguningakeun rincian anu dikedahkeun hate urang hadir dina nalika baik pelaksanaan syarat-syarat salat oge terpenting adalah pelaksanaan rukun-rukun nu janten ibadah salat. Urang pada uninga bahwa ayana salat teh kabagi hiji aya nu disebat syarat, nomor kadua aya nu disebat rukun. Kenaon ari ngaran syarat? Ari nu disebatkeun syarat teh adalah perkara anu kudu wujud dina selama pelaksanaan nu jadi salat. Ari ngaran nu jadi rukun mah adalah hal-hal anu mangrupikeun juz'iyahna tina eta ibadah nu jadi salat. Maka diawali tina bahasan di dieu cek musonib diawali dikawitan tina posisi urang keur nalika nguping nu janten suanten adan. Sunatnya setiap waktu disunatkeun ngalaksanakeun nu jadi adan. Teu kudu kabeh nu jadi adan teh, cukup we sa masjid hiji, sa mushola hiji, maka posisi urang panginten teu adan. Posisi urang mah posisi anu ngadangkeun. Maka dauh musonib faida sami'ta di mana-mana nguping anjeun nida al muadzini kana panggerokna jalma anu adan Fa'ahdir mangka kudu ngahadirkeun fi qalbika dina hate anjeun naon haulal nidai yaumil kiamati kana pakeuh panggerok dina poe kiamah. Jadi maksudna kieu urang nguping di bumi atanapi di mana wae suanten jalmi anu adan di masjid atanapi di musola. Maka cek musonib kakuduan urang dina nalika nguping adan di dieu aya kalimah fa'ahdir. Sok ku urang hadirkeun dina hate urang, bayangkeun dina manah urang, hayalkeun dina pikiran urang haula nida yaumil kiamati pakewuhna panggero dina poe kiamah. Urang kan pada uninga bahwa proses nu jadi kahirupan sabada ieu alam semesta ku Allah diancurkeun tina sabab nafhatul awal nafhatus saniyah. Proses terjadi kiamah ke jalma sabada dihudangkeun tina nu jadi pakuburan kabeh jalma bakal digiringkeun ditempatkeun di hiji padang nu namina padang mahsyar teh. Taeta nalika di padang mahsyar teh posisi urang teh linglung, posisi urang teh dina kaayaan bingung. Naon nu jadi linglung, naon nu jadi bingung sabab waktu harita pakeuh nu terjadi dina poe kiamah di luar nu jadi dugaan, di luar nu jadi bayangan tiap jalma. Sok we ku urang bayangkeun
hudang ti alam pakuburan rata-rata jalma teh baru lucun teu ange-ngangean sama sekali kebanyakan. Bari posisi nu jadi matahari ceuk riwayat kacida caketna. Tur setiap pijakan hiji jalma teh cek sapalih keterangan ayat 70 tapak sukun keur tiap-tiap jalma. Jadi tong disangka ke di padang mahsyar walaupun lega posisi orang dina kaayaan laluasa kebanyakan padempet-dempet. Intina dina kiamah teh adalah wujud nu jadi kabingung, wujud nu jadi kasusah, wujud nu jadi pakewu. Coba bayangkeun keur nalika urang nguping nu jadi adan hadirkeun pakewuh kabingung panggero dina poe kiamah. Dina hartos kumaha? Dina hartos urang nuju bingung, urang nuju susah, kari-kari aya nu ngagentraan ka dieu ka dieu ka dieu. Maka otomatis orang bakal gura-giru, bakal singkil. Tah gambarkeun nalika urang nguping nu jadi adan teh, gambarkeun bayangan dina poe kiamah, pakeuh dina poe kiamah kaya-kaya anu ngagoran, maka urang bakal gura-giru ngadatangan anu ngagoroan. Sami posisina nalika urang nguping nu jadi adan gewat gura-giru datang ka nu jadi masjid pikeun pelaksanaan nu janten ibadah salat. Gitu hartos teh nya. Was ieu sok kadang-kadangnya gitu teh ya urang mah usabab seueur kasibukan, usabab ini jeung itu sok heuh kitu ongkoh we gitu nya karasa ku pribados oge. Adan-adan urang mah ongkoh-ongkoh we beraktivitas, nu di pasar tetep di pasar, nu di sawah tetep di sawah, nu di kantor tetep di kantor, nu nuju di parapatan we teu jarang jalmi anu gura-giru. Padahal sikep urang lamun nguping adan teh cek musannif di dieu sok geura gura-giru ku cara meh gura-giruna teh bayangkeun seolah-olah urang keur aya dina kabingung poe kiamah aya nu ngagentraan, seolah-olah keur linglung aya babaturan anu ngageroan nu rek nuduhkeun ka urang ngajauhkeun tina eta kalinglung. Mata kalimah kadieuna cek musannif di dieu watusamiru bidhahirika wa batinika lil ijabati wal musyariati. Teug anjeun teh singkil bidhahirika ku dohir anjeun wa batinika jeung batin anjeun lil ijabati pikeun nyubadanan wal musyariati jeung nu janten gagancangan. Nya sakumaha tadi teh dibayangkeun kitu. Jadi sakali deui nguping nu jadi adan teh hadirkeun dina manah urang seolah-olah urang teh nuju aya dina kondisi kabingung kasusah dina poe kiamah kari-kari aya nu nyalukan ka dieu. Maka urang pasti bakal gagancang ngan muru kana eta panggero sami. Jeung posisi nalika nguping nu adan teh disyariatkeun numutkeun di dieu sok gura-giru gagancangan baik ku dohir urang oge ku batin urang. Maksudna kumaha? Maksudna gewat urang geura kacai mun rek ibak-ibak heula teras nyandang wudu heula teras diacuk teras ka masjid bari siapkeun posisi batin urang niatan nyumponan panggero anu
Bahkan cek musonib di dia, cek musonib, kondisi posisi jalma anu sok gagancangan gura-giru nalika nguping nu jadi adan fa innal musyari'ina, mangka saestuna jalma-jalma nu sok gagancangan ilaha dan nidai kana nyumponan ieu panggero hum ari musyariin eta alladzina jalma-jalma yunaduna nu bakal digero bil lutfi ku ayana kaasih ku pangasih yaumal ardil akbar dina poean nu jadi kiamah teh. Jadi gitu, jadi bisa ngajadikeun ciri atuh lamun gitu mah urang nalika ngubing adan terus gura-giru gitu ucul-ucul bade ngalaksanakeun nu jadi netepan, maka eta ngajadikeun ciri jalma-jalma tersebut engke bakal menang panggero dina poe kiamah kalon panggero bilutpi ku kasih, bilutpi ku kanyaah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayana nalika uring urang nguping adan bisa dijadikeun ukuran keur kondisi urang waktu ayeuna di alam dunia. Sabab itu nganu jadi kabagjaan kabungah wujud di akhirat eta teh bisa dikanyahokeun di alam dunia keneh. Ya memang kahati sabab akhirat adalah tempat panen, dunia mangrupikeun tempat pepelakan. Masalah panen ya kumaha pepelakanana. Lamun pepelakanana bagus, subur, panenna pasti bagus. Ulah ngalamun melak hanteu tapi hayang panen. Tah duma sarekana perumpamaan saperti itu, maka kondisi jaga di akhirat bisa dikanyahokeun jeung ku kondisi ayeuna waktu urang di alam dunia keneh. Maka ieu bisa dipakai ujian, bisa dipakai ngetes keur nganyahokeun kondisi urang jaga di akhirat. Duh, mana cek musonib di dia, cek musonibnya. Fa'arid qalbaka ala hadan nidai fa in wajadtahu mamlu'an bil farhi wal istibsari birogbati ilal ibtidari fa'lam annahu ya'tika an-nida'u bil busra wal fauji yaumal qadai. Jadi bisa dipakai ukuran, nalika urang nguping nu jadi adan pikeun nganyahokeun nasib urang jaga di akhirat saperti kumaha bisa dikanyahokeun nalika nguping adan. Mana sok asongkeun hate urang. Asongkeun hate urang. Apabila nalika nu jadi nguping adan teh pinuh nu jadi hate teh ku sukacita, ku gumbira, ku kabunga. Sabab urang teh ngerasa tersiksa batin urang jauh ti Allah subhanahu wa ta'ala bade ngalaksanakeun nu jadi salat da puguh can waktuna kari-kari dongkap nu jadi suanten adan, maka adan tersebut adalah ubar kerinduan urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun jalma rindu terhadap penak jeung Allah, rindu karena munajat ke Allah, pasti nalika nguping nu jadi adan wujud nu jadi kabungah, wujud nu jadi sukacita.
Tanalika urang wujud nu jadi kabunga wujud sukacita nalika nguping nu jadi adan cek musonib di dieu sanes cemkuring maka mana teu dengan dada keueuhnya pak lamangka kudu terang anjeun annahu ya'tika annida bil busra wal faud yaumil kiamah. Ketahui ku anjeun nalika nguping adan heug wujud kabunga wujud sukacita dina hate sumringah anu kacida kudu nyaho anjeun bahwa jaga di poe kiamah anjeun bakal digero ku kabunga digero ku sukacita dina hartos bakal kenging beja nu pikabungaheun eueuh deui beja nu pikabungaheun di akhirat adalah ku berita urang jadi ahli surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulan sikap urang nalika nguping adan uihan deui da urang sok babari poho teh geuningannya komo hari urusan ngaji mah da kitu teh ya rata-rata ngaji mah inget soteh tadi jarak sababaraha menit geus poho deui da kusabab loba persoalan teh ya kan nya bangsa urang mah mikir ini mikir itu maka ngaji teh hese asupna. Ya, matak diulangi deui kesimpulan akhirna hiji nalika urang nguping adan hiji sok hadirkeun dina manah urang seolah-olah urang teh dina kondisi pakeuh dina poe kiamah aya anu nyalukan maka urang pasti bakal guragiru tah numawi dumasar kadinya urang ge nalika nguping adan geuwat ucul-ucul geuwat guragiru nyumponan kana eta anu ngageroan melalui wasitoh kalimah adan tersebut. Oge ayana adan guragiruna urang nalika nyumponan adan panggero adan eta ngajadikeun ciri urang bakal digero ku kanyaah. Bahkan ayana adan bisa dipake tolak ukur bagja sih moal engke urang jaga di akhirat ukur deui ku nguping adan. Carana kumaha? Carana sok hadirkeun hate urang nalika nguping adan. Apakah wujud kabunga? Apakah wujud nu jadi sukacita dina manah urang lamun wujud model kitu bagja kacida bahwa urang ngajadikeun ciri engke bakal datang beja nu matak pikabungaheun. Namun sabalikna nalika nguping adan teh timbul susah timbul kariweuh bahkan sok kadang-kadang nya nguping kieu geuningan geus adan deui jiga anu hanjakal jiga anu keheul ngadenge adan teh nauzubillahi min zalik maka ieu bebereskeun urang sok nguping ada seringnya nguping anu model jalma-jalma anu kararitu nalika nguping adan sok nyalahkeun geus adan deui gini komo lamun keur nalika boga nu digawe gini nya geus adan deui cenah euy anyar keneh oge asa geus geus kudu nyuguhan deui geus pagawean can pati teuing loba nu dipigawe geus adan deui jiga nu keheul ngadenge adan teh istighfar teu kenging sapertos nu janten kitu. Tos heula panginten dina pertemuan ayeuna mah urang ngabahas sementawis tentang adan heula. Engke insyaallah dina pertemuan anu bakal dongkap sabada adan teh pan urang ngalaksanakeun toharoh. Cik kedah kumaha urang dina pelaksanaan toharoh tu matak cik musonib engke wa amma toharotu faida utita biha pika makanika wa huwa
doropu kakewe insyaallah sakedi-sakedi we lah nya sakitu we nu kapihatur mudah-mudahan sing aya mangpaatna jeung janten panggeuing khususna kangge pribadi simkuring umumna kangge sadayana billahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.